Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Pangeran nulas asih, didadanget ieu abdi-abdi sadaya sumujud ka anjeun, abdi sadaya bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaragebkeun sareng ngarepkeunana dina hirup sari dinten. Atur nuhun nya Pangeran, paranda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, ngenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku Renungan Wasiat anu dijudulan neneda kanggo para pamimpin. Dumasar kitab Jabur pasal 72 ayat 1 dugi 7 diteraskeun ayat 18 dugi 18. Sarengnas nu janten pusat pangnyepan urang nyaeta ayatna nu kahiji A anu unggulna kieu. Nun Allah ulangkeun hukum Gusti ka raja. Salah sahiji pokok dina doa sapaat di gareja teh nyaeta ngadoakeun para pamimpin. Urang nyuhunkeun pangersa Gusti tiasa maparing kakiyatan sareng kawijaksanaan. Sangkan aranjeunana tiasa ngalaksanakeun pancen kapamimpinanana. Dina unggal mangsa pamarentahan, urang nampi hadirna pamimpin nu enggal di negara urang, sarta kedah ngadukung aranjeunana dina lebet paneda urang. Naon sababna urang kedah naneda kanggo para pamimpin? Sabab janten pamimpin teh sanes hal nu gampang. Aranjeunana kedah tiasa ngautamakeun kepentingan rakyat, nangtukeun keadilan sarta nulungan ka jalma-jalma anu miskin. Gusti Allah ngahoyongkeun urang ngadukung para pamimpin ku jalan nyandak aranjeunna di lebet paneda. Eta hartosna urang teh kedah ngan saukur ngarasakeun hasil pagaweanana, tapi oge kedah ilubiung dina usaha ngawangun negara. Urang kedah ngadukung para pamimpin ku paneda, nyuhunkeun berkah Gusti pikeun aranjeunna sangkan dipaparin kakiyatan, kawijaksanaan sareng pinuh ku kanyaah sangkan tiasa mimpin negeri ieu ka arah kahirupan anu langkung sae. Urang oge dipanggil pikeun milampah nu hade dina kahirupan, salah sahijina dina padamelan urang. Urang tiasa ngawangun komunikasi anu sae jeung sasama anak bangsa silih ajenan serta toleran. Sajabat eta urang oge kedah pilu-biung dina ngarawat alam, ngolah sampah, oge tumut kana aturan lalu lintas sangkan urang tiasa ngarasakeun kabagjaan dina kahirupan sarerea. Hayu urang naneda. Hatur nuhun Gusti kangge pangnyepan danget ieu. Abdi sadaya ngucap syukur kumargi Gusti parantos ngaraksa hidup abdi sadaya. Didadanget ieu sim abdi nyuhunkeun berkah Gusti kanggo para pamimpin sangkan dipaparing kakiyatan, kawijaksanaan sareng pinuh kanyaah sangkan tiasa mimpin negeri ieu ka arah kahirupan anu langkung sae. Hatur nuhun Gusti parada ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes magi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.